Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salembur baraya sanagara, mugia sadayana ayeuna aya dina kaayaan sehat wal afiat, sehat lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Petepang dangude sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul, nusaka peumah tukang ngacamplung. Ayo pamirsa dongeng Sunda, urang sami-sami dangukeun deui ieu carita dongeng Sunda lalampahan Kiselut nu ayeuna tos bagian ka supados teu nyangkolong kana waktos urang langsung pedar bae ieu dongeng. Urang tunda heula carita lalampahan Kiselut nu harita teraya di hiji leuweung bareng ngahiji jeung komplotana para garong. Caritakeun di hiji lembur, nyata lembur eta teh namina lembur Geger Sunten. Ieu lembur teh aya sangkut pautna jeung hiji nagri zaman baheula, zaman carita Ciung Wanara. Urang caritakeun kaayaan hiji imah nu aya di lembur Geger Sunten. Kolotrak sora panto dibuka reket, panto ngereket katingali lawang panto teh ngagebrai muka. Geleung hiji wanoja nu pohara gelisna, gelis kawanti-wanti endahna kabina-bina, raraina mu biar suminar cahaya. Awakna meuni jangkung lenjang, rambutna ngarumbai geling muntang, leokan katebak angin. Anginna teh angin bajra teh. Nu harita anginna maningah hiliwir namrag ka eta wanoja semu nu ngabagiakeun pisan ka gadis desa kembang asih harapan para jejaka sinatria. Undi tetep dareup sieup ditempo ti tukang lenjang, digigir lenggik leleokan, ditaksir tina Yosua nama eta kira-kira si wanoja teh 18 tahunan. Masih keneh rawan ieu. Barawan mang, enya parawan. Aduh eta sigana mah mun sikimyong urang Cikaduk nempo eta wanoja komo mun padu tetep kawasna. Bisa-bisa eta sikimyong manehna moal bisa sare, bisa-bisa berang kabayang penting tapi eling bentak karasa beureum kadeuleut. Bubuhan saeta mah budakna teu payaan, teu kaopan. Mun ningali wanoja anu herang mencrang, panonna meuni cureulek eta awewe teh galak. Waduh, ieu sihir panon awewe teh. Ganung mangrebuan sihir ieu, sihir anu sanyata katiap lawan jinisna. Mun patetep matak nyeblak kana sacroning ati sanubari, tah kudu hati-hati eta kana kakuatan ayeuna sihir panon teh. Gendeang nyana keluar tinu lawang hiji rorompok nu dijena tina kayu, talupuhna tina awi bitung, hateupna masih keneh ngangge daun kawung nu dipiningan ku bilik awi. Gejrut atuh eta si Neng teh lungsur tina talupuh awi, ras bae anjeunna lempang di kabruan payuneun rompokna. Teu pati lila trojol deui aya hiji wanoja kaluar tinu lawang anu sami. Nu sarua geuningan eta wanoja teh teu eleh geulisna ku wanoja nu cikeneh kaluar. Ngan ditaksir ieu Yosua nama kinten-kinten aya kana 25an. Wah meujeuna ya. Yosua sakitu mah kasebatna ge masih keneh ngorak kelu keneh ya.
Ker bibit mah yang sari hayu orang cuang ka kebon baturan teteh ya bade nganteran emak mamen keur pun abah ya sareng mi cek eta wanuja nu karek col tinu lawang. Alim teh neng naker harorean keur aya nu tunggu ongkoh. Ih atuh teteh kudu sorangan atuh hari kieu mah hari neng alim manteur mah. Sabot keur ngobrol dua anak trojol aya dua jelema lalaki datang ka dieu. Punten, curing hak dua anak pating curing hak. Mangga, sing horeng aya tamu ngan ieu tamu teh geuning teu dikenal ku maranehna. Punten ieu teh bade tumaros dupi ieu teh leres bumina baha arta. Muhun, cek hiji warunya tuluy pating sarileh reret semenu panasaran. Ku kadatangna ieu dua jelema. Ieu naik si abdi teh asal teu lembur Karang Sambung. Maksud sareng tujuan ka dieu teh teu aya lain teh sanes nya eta sim abdi duaan teh kenging pancen ti juragan Atma. Nya eta aya perlu ka pun abah nya eta Bah Arta. Nu leresna bade muguhkeun ieu teh hasil tetanen garapan hanca Bah Arta. Nu mingon-mingon ayeuna rupina juragan bade dongkap ka dieu. Jadi sim abdi bade badami heula ieu masalah hargana. Sareng bade ningali kaayaan hasil tatanen ya. Kitu. Cek hiji jelema. Oh, kitu. Aduh. Hapunten mah. Abahna teh tos angkat ka kebon. Di tadi ti subuh mula anjeunna tos angkat ras kumaha ieu teh. Apa kedah disusul ka kebon? Tanapi enjing deui bae si emang ka dieu deui. Cek hiji wanoja. Aduh, kumaha neng sebab ieu teh penting pisan. Poe ayeuna teh sim abdi kedah paamprok ieu. Sareng Bah Arta ya. Cek hiji jelema deui. Nya atuh ari penting pisan mah. Abdi nu bade nyusulna sangantanan ieu teh bade ngirim bekel. Saya atuh. Saya atuh ari kitu mah aduh ieu teh. Punten neng. Mugi teh janten kagegelan manah ieu teh. Teu saya wios-wios mang. Hirupina eta gadis nu ramaja teh geuningan putrina Mang Arta sareng nu hiji deui eta si Nyai Ningrum putrina Ki Barja. Nu tos lami nyiluruk ngendong di imahna Mang Arta nu geus dianggap ya anak sorangan keur maturan putrina. Aduh hatur nuhun pisan neng cek eta jelema mani sopan tur ajri. Mun atuh cek Nyai Ningrum tenu terus inyana ka jero imah deui bade nyandak lantang nu dijieuna tina rajutan awi keur wadah bekel dahareun keur Mang Arta nu aya di Tegalan. Tepati dila trojol Nyai Ningrum teh kaluar deui sabari nyandak dahareun nu geus diwadahan dina lantang. Ari neng bade ngiring teu sareng teteh cek Nyai Ningrum. Moal teh bade di dieu bae sasapuh bade sieu. Neng ge keur nungguan Sulastri bade amangan ka dieu. Kayak neng na teu aya meureun. Sing nyewot cek si neng ngajawab paterusan si Nyai Ningrum. Nya atuh mangga mang punten ieu teh tiasa nyadiakeun leukeun. Kumari abahna teu aya cek Nyai Ningrum. Teu sawios-wios naik di dieu bae di luar pager nungguanna. Nagoget teu naon cek eta jelema bari silih rada. Leos bae Nyai Ningrum indi trek nuju ka Mang Arta sareng istrina nu aya di Tegalan. Aya kana dua laengkahna rag Nyai Ningrum eureun hatena karasa pating sareblak jeung teu geunah pipikiran. Liuk baik manehna nempo kasih neng putrina Bah Arta. Aya rasa hate anu teu sumengah ya deg-degan. Tuluy ret deui kadua jelema tadi nu dibalas ku seuri pasemon nu teu nyurigakeun nu ngaregrekeun hate si Nyai Ningrum. Laju Nyai Ningrum lempang deui nuju ka tujuanna. Aya meureun kana satengah jamna Nyai Ningrum indit ti dinya. Hiji jelema noel ka baturna tuluy bibirna suit sangeus suit trojol tuluy jelema datang ka tempat eta. Nu hiji langsung ka jero pamahan imahna Mang Arta tuluy nyampeurkeun ka Sineng. Teu nunggu Sineng ngaliek-liek jugur gayang awak Sineng dipangkul eta ku hiji jelema nu awakna jangkung badak. Atuh ngaranna ge budak awewe teh. Elah tanaga koma eta aya 5 urang. Dine ukur gugurin jalan jeung dijarita sabot eta jelema keur lempang bari nu hiji mah manggul Sineng eta jeung aya hiji jelema nu dituturkeun ku hiji aki-aki datang ka dinya sigana mah eta jelema teh tatanggana Mang Arta.
nu kagareuwahkeun ku sora jeritana si Neng. Bangsat ya, rek dikumakeun eta budak Marta, cek eta jelema. Ieu jelema nu poe nu datang cileung manehna luncat ngahalangan langkahna. Eta jelema nu datang kadinya bari sakilat leungeun ngalogas podaug teu nungutu nyata. Seak eta podaug disabetkeun ngolebat ti pikir ka puhu srek. Aduh, kunaha pisan. Kana pigelangan leungeun beh kencana. Berbay getih keluarnya berbay ngelembereh masihan leungeun nu tuluy remes kana baju mapai awak. Aduh, tobat nih bangsat, tolong ki. Atuh eta kuhuri jalan mundur harita keneh. Aki-aki nu tadi milung odak nempo batuna keun aku sabetan bedog tuluy manehna ngarandeug. Bari semu undur-unduran. Timire nempo musuhna mawa bedog nu seukeut kuhuri lapan. Dasyareun aki-aki, ayo maju ka dieu. Hayang dipodaran sia. Cek eta jelema sikeuna mah eta jelema teh komplotan para garong teh. Duka komplotan saha eta? Bawa ieu aya kakaitan jeung nini sarong ge teh. Nu keur nyulik wanoja keur salat tumbal kailmuan manehna. Blesat jelema-jelema nu tadi manggul si Neng tuluy arinit di dinya nerobos ngalewatan rurungkun. Nu tuluy ngiles teu katempo deui kahalangan rembetna rurungkun nu pinuh kuyukut jeung ari-arian. Nu kadenge ukur suara jejeritan anak Mang Arta nu beuki lila teh beuki teu kadenge. Teu kunaon ya? Teu kunaon. Sidik ieu leungeun katu ampir-ampiran semprek kitu disabet bedaug ki. Aduh. Ih, atuh geura dijodang ku kayu umi teu obah tulangna. Ari aki-aki ngomong dijodang. Marukanan imah aya keruntuh ya. Kudu dijodang sagala ieu mah tatu. Budawang teu nepi tulang. Kuduna ditamal ieu ge. Cek jelema nu kana sabetan bedaug. Geua ditalian ku beber atuh nih getihna teu awur-awuran. Sia mah. Mendingan ge geura tabeuh kokol mindatulung ka warga ki. Ieu nya. Tetalang ka eta ki-aki teh tuluy nyokot kokol. Tuluy ditakolan. Tok. Mani, rampok tolong. Jalma tuh. Atuh bae teu nu lila warga pada darata. Bari marawa pakarang paneungeus saaya-aya sakatimuna aya pacul aya bedog aya lincong aya nu mawa panegal oge. Rampok euy rampok euy di mana ih ari maning ngadon moal jeujer nguseup sia teh. Pot aya nu mawa jeujer ye ih rarasan teh ngarawel tombak euy nah geuning jeujer ye wes seblot ih ari maneh. Eta kunaon teu make naon sia geura ngarang sorangan. Astagfirullah. Goblok aing mah. Ieu teh keur maling ngadenge kokol. Nepi ka poho ieu teu make baju. Aduh. Geumpeur teh euy. Cek hiji jelema nu umpat kalinya teu make naon. Ngadirik-dik balik deui dasar jelema. Aya bae. Umplan amplat eta jelema. Aing. Edan sia. Aduh, teh aya naon ieu teh cek. Ujang, cek ibu-ibu. Itu aki-aki kena kelan kokol. Duh kaya teh ngadenge mah aya rampok. Itu tempo ki jumri nakulan kokol jeung itu Mang Uhe ngalempreh. Tuluan. Lu gitu ikuti. Itu cek para warga kadinya kaya nu tadi simpel sehari teh jadi rame. Alah batan pasar wage nu aya di pasar Gelunggung. Teu pati dilaoge ti togon eta lembur kurunyong aya Mang Arta nu dituturkeun ku istrina sareng nginingru. Aya naon ieu teh rame kieu? Cek Mang Arta. Sini Arta. Cek aki-aki. Kunaon kitu si Neng Mang? Diculik rampok. Nu bener Mang. Kumaha bae si Neng diculik nu bener. Aki. Nuhun. Waktu saya kuning pemirsa. Aduh, ya kumaha cerita dongeng salajengna. Insyaallah orang bakal hancur di episode nu engke. Nu kairaha mugia sa terehna hapunten anu kasun hampuran kapendek ka pemirsa dongeng Sunda urang pungkas. Heula ieu dongengku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek hanca.